Wilujeng Sumping di channel aing gokil alergi. Mantap. Karena kontennya naon mat? Ngeplog ka vlog ka Pangalengan. Ke Pangalengan. Iya naon ieu jerona tenggo kalengna tenggo sina ranginan. Ciri khas Sunda ieu mah. Mane mah duduan wae tipsna langgeng kumaha tah? Bakeun bekok. Oh, gedekeun bekok jadi cina disesep ku awewena tak gitu, guys. Bener teh? Benar. Harus beda dari orang yang lain. Anjir. Keren. Sandra nginang saya teh tim Mitoha. Oh iya di Mama Abi. Oh, tim Mama Neng. Oh, enggak deh. Nggak sakitu. Urang mah loba ngesut gambar soalnya urang teu bawa GoPro. Tonton nembe kabeles. Beresna isuk. Jadi anak kurang geus nepi di Rahong, tiketna teh 15.000. Mana mah belum? 15.000 sama motor. Kurang 20. Ada mana mah duaan di Kabogo. Aing mah sorangan jadi irit. Mar kicap mah ka jero urang tingali we kumaha suasanana. Sugan mantap. Oke coy, jadi ayeuna urang geus nepi di Sarangho naon? Ngaranna? Hah? Oh, Rahong lain Sarangho. Anjay. Jadi di dia aya flying pack oge, cuman urang embung teu wani. Rakan gitu lain alay, Bro. Ali teu wani mah nya teu wani ya. Bacot. Aslina aing teu wani. Tah dare naon ipis kitu? Aing nyorangan kepala gua nyorangan. Terus Karahong ayeuna oge nyorang. Ini naon sih kacing. Rumput laut. Kumaha na? Arek nyewa naon ngaranna? Hamoknya. Aya teu? Tanyakeun atuh ka si Neng eta. Aduh. Jadi suasana lebaran mah tetep we rame. Ari tieulah maneh mah rame teu? Hah? Sepi ningan maneh gagandongan. Aduh, gagandongan. Gandongan. Kamang gawe. Wanita naik kitu mah. Tuh anjir, batur naik flying fox. Ah, sia anjing kasar. Jadi enak teh keur neangan hamok tukang nyokeun hamok mah. Cuman manehna teh ka mana? Mah teangan atuh mah. Loba naon? Iya mana tukangnya? Tukangna mana tukangna? Di ujung malam yang sepi. Karena orang tanyakeun, Kang,
Ari anu nyewa hamok di paling mana? Di luhur. Oh di luhur. Oh kayak hamoknya di canak dia gitu. Itu di luhur ya. Oh. Di luhur masalah lira. Oh nya canaknya di dia gitu. Di jarak di luhur. Nya maksudnya terapkeun nama bebas gitu. Oh, canak kuwi ya. Ari naik lagi sama Kang. Naik lagi. Oh, Mira, bade Kang. Hah? Ayo. Bari nyantai di dia mah. Niisnya mangnya. Setengah satu mang. Sip. Petugas sekolah info. Arum jeram aya oge geuning nya. Jalur panjang 120. Oh gitu kan? Eta di mana? Taruh di Cileunca, tapi di dia tidak terjemput tadi ya. Oh pakai pick up eta. Sip sip sip. Tuh wah cocoknya jeung barudak ka dieu. Lobaan. Hah kudu lobaan. PW na nanya-nanya heula. Ya Mang. Pila nanaon biasa. Kumaha? Pila. Oh pila. Oh siap siap Mang. Pila tiasa. Asal ulah Oh, mana? pelarian janda. Luhur nang. Eta bang. Jangan Di hamok warung. di warung Mang. Geus atuh maneh tungguan di dieu. Urang ka luhur. Siap? Siap. Hmm. Goceng. Nona, Enggak dua. mau gocengan nih. Cepat. 20. Belah mana pasangkeun teh? Kewe kurang. Siap. Di kaluhur. Kayak heula anjing atuh kuku aing foto. Jadi ayeuna urang rek nyokot hamok bray. Sida nungguan di ditu. Punten ari anu sewa hamok paling mana? CF. Di dia. Oh di dia. Taya deui Bu. Eta perjalanan eta sama ya UI. Oh gitu. Uikeun. Mun. Padahal dia eta perjalanan tuh jangan dia. Mohon aya. Tapi aya deui teh Bu. Mung di dieu mungkul. Taya deui Pak. Ya kapal dulu ngan mungpan nuju raos, bulayunan sana raos oke. Mun sih. Benar Pak. Kan kirang stokna di abdi kamari pan seueureun kita. Mun. Taya deui berarti banyak. Alah. Di Anggo di sewa, Mun. di dia menuju Paciwo, di sana kuwi. hilap meureunan. Ya, Kan sana. Hilap ke kantongan. Ya tuh Pak. Jadi di dia mah sawaregna we. Oh sawaregna. Bener Pak. Enak raos oke di jam. Nyamun. Menuju Atos banyak ya. Asa piraku we. Mun. raos pisan. Ya tuh abi ngantasannya Pak. Bari di kontak dah ya. Bade 2 abi. Mun. Mun. Sana kuwi. CF apa didinya nak? Kok Hiji, wios lah hiji heula we panya. Bentar Pak. Suara itu Pak. 15. Ya punten Pak. iya. Mak, wabi kanu YouTube-keun nya Mak. Iya direkam. Dadah heula atuh Mak. Mak, gokil alergi gitu Mak. Bingung sih Mak. Iya 15 ya Mak? Hah? Iya 15. Mohon tadi tah sip.
Bu, nuhun pisannya Bu. Dadah heula buka kamera Bu. Oi, mantap Bu. Selamat jalan ke mana Bu? Kak, lamun 75 kulimahan berarti sabarahan? Berarti berapa? Kurang 5.000, 15 ribuan. Teh. Tinggal aja. Wah, cocok tuh. Enak turun bray, kasih rahmatan. Hamokna ya hiji, euy. Aya mah, cuman hiji. Oh ya keneangan sih. Kalau banu di bangsatan. Wah, Dibawa balik cenah. Mana ya hiji? Sabra 15. Aslina wani ditongengkeun. Ayo tuh orang terapkan we. Di belah mana mah? Anu genangan euy bari orang ingin konten pertanyaan. Di ujung utara. Tuh belah itu tuh, Bray. Anu genangan lah pokoknya mah. Kumaha, Mang? Oke, sip. Mang nuhun, Mang. Di ujung utara. Ada orang ke ujung, Bray. Orang ke ujung. Tuh mati di tu emat lah, megenaheun. Tuh di belah itu tuh di ujung. Ini naon sih ieu euy? Bukain kumaha? Geus salusat. Oh, ye. Si mendohoy. Ya bodas ieu we. Itu nanaonan tuh euy. buka we. Ai si ibu kunaon, Ibu? Wah. Anjir, panber laguna. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Hah? Palingna. Kumaha gitu? Lesu. Oke, siap. Ya si ibu keur nuju tarik. Tarik jabrik. Tuh di ujung tuh. Tah genah di dinya tah. Bari nyen pertanyaan, itu WC mah. Di situ balik deui. Ningali pai. Tah di dia ya, coy. Jadi ieu suasana Rahong. Tuh. Lebaran kasabrana? Mat, katilunya. Ah. Katilu. Ieu suasana. Tuh, coy. Berpasangan, aing mah pasangan nih jeung ieu. Sayang. Nah. Wah. Teuing aing diberena kitu anya. Ah, pegat mang ah. Si mang mun lanjut teh bener ieu mah. Pegat. Kumaha tuh nalikeunna? Teu ajaran heula we kumaha. Tuh aya plastik mah tuh. Pegat ya mah coy. Ah goblok. Ente mang, punten mang. Si mang ulah lajap punten mang. Udah pegat atuh mang rek kumaha nalikeunna tuh. Aing nu ripuk 15 ieu. Bukalan ini. Wanana? Aduh kajejek anjing akan. Ieu nu kaya kumaha nya? Terus dikumahakeun? Si mang mah bener euy merena euy ka urang. Abong beak anu pegat dibikeun ka urang.
dosen nama. Jadi langsung ini mah pertanyaan oke. Goblok. Aduh gede sih teh. Mata.